warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ayeuna simkuring bade ngayakeun penelusuran di ieu Kampung Curug. Saurna di Kampung Curug ieu angker. Ayeuna abi sareng tim bade ngayakeun penelusuran di Tiberang. Da upami ti peuting mah abi oge sieun. Ayeuna abi bade memperkenalkeun ieu anu tiasana. Anu kahiji Kang Deni, anu kadua mediatorna Mang Encu. Hayu pemirsa, ayeuna wang ningali ka ditu tuturkeun. Tah, pemirsa, ayeuna entos aya kadangu suara-suarana anu aya di Kampung Curug ieu. Hayu ayeuna wang telusuri Kampung Curug. Tuh, aurana oge nya muriding kieu. Aduh, bulu kuduk merinding. Sok Pak Deni panningalikeun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sa ayeuna Kang Deni bade ngabuktikeun nu aya di dieu. Sok Pak Deni kapayun. Mediator. Wah ya. Yang jangan guguring, nu aya dina jero. Karu dia isi jero. Guguring jangan di jero. Wah. Tuh aya itu. Tuyul, Ada jigana tuyul, tuyul. dua biji. Tuyul. Tuh. Lihat. Tuyul. Tuyul. Muriding kieu, aduh. Muriding kieu. Wah, wang jangan guguring ayeuna di mana ya? Tempat. Na tanggal 2. Kumaha tuyul? Pancu. Kumaha tuh jadi malik ka dieu ieu. Ya jeung saha ya jeung saha ye. Ya jeung saha Mbah, jeung saha? Aki je tukang cilok. Oh, sok jualan cilok ye. Jualan cilok. Ka mana wae? Jurusan Bandung Kalimantan. Kumaha rame teu? Ramai ngan berdua sigi. Kumaha ieu kalbaratinana? Ya kumaha ngaluarkeunana ye. Kumaha ieu? Kudaun sugan. Hareupeun kana garangna sugan. Kera. Ingkas ya. Tuh, aya kene tuyulna. Oh, masih ada. Aduh, ini muriding kieu. Kumaha ieu? Tah, di balik dia nu aya anu. Ya pemirsa, ini terus tiasa dikendalikan. Kabur.